we ieu tinggalin di RT 02 keur Korpe tuh susukan anu deket imah si Ajis. Tah ieu pabrik tempe Sitin. Tah ieu gigireunana we tingalikeun jabrik kieu tuh. Kamari ge urang peuting-peuting di kontrakan Mang Odang menang Ore Sanca tuh tinggal ke Kalorpe tah. Sok ngomong atuh. Supados teu aya Ore Sanca ieu kedah dibersihan ieu. Naon ieu teh? Jadi sarang Ore Sanca kan. Oh. Heeh. Kumaha cenah barudak? Well. Buruk-buruk. Eta namut eta kitu mesin babad rumput. Oh iya tingalikeun aya orai cenah peuting kamari. Bud oraina gede leutik kamari teh? Mujudna. Orai naon? Orai Sancang Cidulang. Si anjing tara balik goblok. Sancang Cidulang. Tuh kakarek-erek ieu tinggal ngababad guys. Sama jang jaring Tuh, we. ri eta ngarok ri. Tuh ieu we tingalikeun. Yang caina ge sempit kieu. Tuh. Nu pas aya tangkal kalapa we tuh. Tinggal poek tuh tingali. Pasti orai aya we tingali bala euy. Tuh. Tah ieu kan kasih tarumna we geus beres tinggal anu ka jero lianggangna. Tuh. Beres. Tinggal ka dituna. Tuh. Ieu drainase anu ti RT 02 di Imah Mang Odang. Ieu liangna ieu. Tah ieu Kalorpe ieu can bareres ieu. Ngadaguan mesin ri nya. Ri. Heeh. Tuh. Tinggal mesin keur ngababad guys tuh. Tuh. Ari ieu jaring naon ieu? Jaring kadal. Oh. Lain ieu pertama urang nyiri eta ieu lauk di Citarum. Heeh. Bud keur naon, Bud? Keur naon? Ngored. Ngored ieu teh tanah sa cenah? Bapak RW. Alah, Bapak RW tinggali teu dibere udud-udud acan tinggalikeun. Hah? Tuh. Tingali Korpe digigireun pabrik tempe perbatasan Imah si Cicinya. Ajis tuh. Tuh ieu tingalikeun si RT euy. Tuh tingali babat kade teh. Mana balong. Tuh tingali anu pas aya balong teh ieu we. Tuh. Heeh. Tuh. Oh, kayer yang China tuh guys. Yang China drainase ti Mang Odang. Tuh. Gitu meureun guys.